mun aki make kacapan non kieu alus teh nya. Anjay hideung perasaan beda urang teh ora keneh tuh bisa salah kieu aing cereukeun teh saradu teh jauh-jauh capek deui seker oh keren gimana kudu ke pantai ya borong teu kuat hayang udah hayang ngopi nah en naon ki isuk keneh kulutus maneh terus naon kulutus teh kulutus adalah suatu kondisi di mana seseorang sungutna mencuguk sia-sia tuluy ngocoblak teureun-eureun gara-gara kenyataan tidak tersinkronisasi dengan apa yang dipikahayang kan kita mandong sing aing geus maneh kunaon kulutus atuh abi teh meuli rokok ke warung jauh-jauh kucuk sugan teh mau duitnya 20.000 atau teh ukur 2.000 tuh nih nya geus we matok deui capek-capek oge nya jauh nya era itulah bukti maneh selain bodoh rabun juga dasar aki-aki kokolotos naon kokolotos kokolotos adalah orang yang sudah tua sudah kadaluarsa yang hampir punah karena termakan usia seperti aki tah kariput kenyehnya kehensia koplok